Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru jeung maca takbir jalma alaihi ka mayit. Ai al mayyiti tegasna ka mayit. Idza shalla di mana-mana nyolatan jalma alaihi ka mayit. Arba'a takbiratin kana 4 pirang-pirang takbir. Bi takbiratil ihrami kalawan takbiratul ihram. Walau kabaro jeung lamun takbir musolli tawa jalma homsan kana 5 kali lam tabtul tah teu batal itu salat. Lakin lau hommasa tetapi lamun ngalima kalikeun saha imamuhu imamna itu makmum lam yutabi tah ulah anut man hu kaitu imam bal yusallimu balik ta aweh salam ieu makmum aw yang tadiru atawa ngadago ieu makmum hu ka imam liyusallima supaya yen aweh salam itu makmum ma'ahu sartana imam wa huwa jeung ari itu ingtidor abdolu eta leuwih utama. Maca takbir ya marek mertelakeun masalah nyolatan mayitnya. Jadi kaasupkeun kana 4 takbiran. Buktina takbiratul ihram. Jadi kan ari nyolatan mayit teh 4 takbir. Ta 4 takbir teh eta teh kaasup jeung takbiratul ihram gitu. Kumaha lamun si musolli takbirna 5 kali maka tetep teu batal salatna. Ngan lamun imam takbir 5 kali maka makmum ulah turut ka imam dina takbir anu kalimana. Kudu kumaha atuh lamun si imamna 5 kali takbir maka makmum menang pilih-pilih naha aweh salam langsung atawa ngadago ka imam supaya engke bareng aweh salamna. Ngan lamun dibundang banding antara aweh salam berarti muparokoh jeung ngadago supaya aweh salam bareng jeung imam eta teh alus keneh ngadago. Nyolatan mayit disyariatkeunana di Madinah. Lah tingali we sarahna geura. Jaran ka-10 ti handap salapan gitu. Wa syuri'at jeung disyariatkeun itu salatu alal mayit gigireunana aya. Bil Madinati di Madinah asyarifati anu mulia. Paman makari sajalma mata eta nu maot man bi Makkah di Mekah qoblal hijrati dina salme hijrah ka Khadijah ta saperti Siti Khadijah. Dupina tah dipendem dikubur ieu man bila sholatin kalawan teu disolatan. Li adami masyru'iyatihi karena acan disyariatkeunana itu salat alal mayit. Idzaka dina waktu itu bima kata qoblal hijrah. Alaihi kakang wasala jeung nyolatan alaihi kakang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam saha salasuna
naonana alpan rebuna minal insi ti manusa wasituna jeung 60 naonana alpan rebuna minal malaikat wasallu jeung nyolatan alai jeung nyolatan itu salasuna alpan alai ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam puroda bari sorangan-sorangan. Jadi mimiti berjamaah tuluy sorangan-sorangan ini. Li adamil khalifati karena teu aya khalifah teu aya pangganti hina idin dina nalikana itu shalla alaih. Wa arkanuha jeung ari pirang-pirang rukunna itu salat alal mayit sab'atun eta aya 7. Ahaduha ari kahijina ieu sab'ah an-niyatu eta niat. Wajibu jeung wajib biha dina niat naon al-qasdu neja. Wa tayyinu jeung ta'yin nangtukeun. Ka salatil janazati seperti salat janazah. Wa niyatul fardiyati jeung niat fardu. Wa in lam yata'arrad jeung najan teu ngasongkeun jalma lil kifayati kana kifayah. Jadi sanajan teu ngucapkeun kieu fardol kifayati, sanajan teu make kifayah gitu. Wa ghairiha jeung lian ieu kifayah. Wala yustaratu jeung teu disyaratkeun naon tayyinul mayyiti nangtukeun mayit al hadiri anu hadir. Bal yakfi balik ta cukup naon tamyijuhu ngabedakeunana itu mayit hadir. Nau'a tamyijin dina warna bedana. Payakulu maka ngucap jalma kana lapad nawaitu sholata ala hadzal mayyiti. Niat abdi as-sholata kana salat ala hadzal mayyiti ka ieu mayit teu kudu ditangtukeun ngaranna. Aw alaman alaihil ilmam atawa lapad alaman nawaitu sholata alaman sholla alaihil imam. Itu panjang nanya. Niat abdi kana sholat alaman kajalma sholla anu nyolatan alaihi ka man saha al imamu imam. Aw alaman hadara atawa lapad alaman hadara. Nawaitu niat abdi as-sholata kana sholat alaman kajalma hadara anu hadir ya man min amwatil muslimina ti pirang-pirang mayit jalma Islam. Fardon kana fardu au fardu kifayatin atawa lapad fardu kifayatin. Pa in ayana maka lamun nangtukeun jalma hu kaitu mayit hadir kajaidin seperti jaid au rajulin atawa hiji lalaki. Walam yusir jeung teu isarah jalma ai ilaihi kaitu mayit hadir. Wa ahtoa jeung kasalahan jalma fi tayyinihi dina nangtukeunana itu mayit hadir. Kaan bana seperti yen pertela itu mayit hadir umaro eta Umar awim ro'atan atawa awewe lam tasihha tah teu sah naon salatu salatna jalma. Fa in asaro maka lamun ngisarahan jalma ilaihi ka mayit hadir kaan kola seperti yen niat seperti yen niat kuring as-sholata kana nyolatan ala jadin ka jaid hada anu ieu. Pabana tuluy pertela itu mayit hadir amron ka Umar. Sohat tah sah naon salatu salatna jalma tagliban karena ngalindihkeun lil isyarati kana isyarah. Wa yalgo jeung laga naon tayyinuhu nangtukeunana jalma. Wa haraja jeung kaluar bil hadiri ku lapad hadir naon al ghaibu mayit ghaib. Fa innawa maka lamun nganiatan jalma alal kana umum
kan qala saperti yen ngucap jalma nawaitus sholata alaman niat abdi kana salat alaman ka jalma tasihu tahsah naon as-sholatu salat ala nyolatan alaika man min amwatil muslimin ti pirang-pirang anu maot ti jalma Islam. Lam yustaro tah teu disyaratkeun naon atayinu ta'yin. Wa illa jeung lamun teu itu taglib pala buddha maka misti minhu tina itu ta'yin. Wasaniha jeung ari anu kaduana itu sab'ah al-qiyamu eta ngadeg lil qadiri pikeun anu kawasa alaihi kana itu qiyam. Wasalisuha jeung ari anu katiluna itu sab'ah al-arba'u eta opat li al-arba'u takbiratin eta opat pirang-pirang takbir bi takbiratul ihrami sarta takbiratul ihram. Pal kullu makari sakabehna ruknun eta rukun wahidun anu sahiji. Kama saperti perkara alaihi anu eta tetep netepan kana emma al jumhuru ari jumhur ulama hilapan bari nyulayaan liman kajalma ada anu ngitung-ngitung man takbiratul ihrami kana takbiratul ihram ruknan kana rukun. Wali salasin yang kana tilu al baqiyati anu sasesana ruknan kana rukun akhara anu sajen. Wa rabi'uha jeung ari nu kaopatna ya sab'ah qiraatul fatihati eta maca al-fatihah aw badalaha atawa gagantina fatihah. Ingdal azi dina nalika apes anha tina itu fatihah. Wa khamisuha jeung ari nu kalimana itu sab'ah as-salatu eta maca shalawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sadisuha jeung ari nu kagenepna ya sab'ah adu'a eta ngaduakeun lil mayyiti ka mayit bi hususihi kalawan khusus ka mayit aw fi umumi ghairihi atawa dina umumna salian ieu mayit biqasdihi kalawan nejana ka itu mayit li hobari Abu Dawuda kalawan hobar Abu Dawud wa Ibnu Hibana jeung Ibnu Hibban. Idza shallaitum di mana-mana nyolatan aranjeun kabeh alal mayyiti ka mayit pakhlisu tah kudu ikhlas aranjeun kabeh lahu pikeun itu mayit ad-du'a kana ngaduakeun. Wayakpi jeung cukup pitipli dina mayit budak leutik naon ad-du'a ngaduakeun liwalidayhi ka indung bapana ieu tiplu. Nahu Allahumma ij'alhu saumpama lapad Allahumma ij'alhu liwalidayhi paroton wa dukhron ilaih li subuti dalika karena tetepna itu doa biqouli kalawan dauhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ij'al muga ngajantenkeun Gusti hu kaitu tiplu liwalidayhi pikeun indung bapana itu tiplu paroton kana jadi sisimpenan waduhron jeung tegesna sisimpenan. Wasiktu jeung ari mayit siktu yusolli eta disolatan ieu siktu yusolli eta disolatan saha alaihi ieu siktu wa yud'a jeung diduakeun saha liwalidayhi indung bapana ieu siktu bil afiyati kalawan afiyah kawarasan warahmati jeung kawelasan. Walawi da'a jeung lamun ngaduakeun jalma lahu pikeun itu siktu bihususihi kalawan khususna itu siktu kapa tah cukup itu siktu amalan karena ngamalkeun bi umumil hadisi kana umumna hadis al awali anu kahiji. Wasabiuha jeung ari katujuhna itu sab'ah atas limatu eta aweh salam al ula nu kahiji wa qad nadoma. Hanapeun sair wa yustaratu jeung disyaratkeun
lisihati sholati pikeun sahna nyolatan alal mayyit ka mayit naon taqaddumu guslihi ngaheulakeun ngadusan ieu mayit aw tayammumihi atawa nayamuman ieu mayit ingdal azi dina nalika apes anil gusli tina ngadusan. Palau wujida maka lamun dipanggihan naon alma ucai ba'da tayamumi dina sabada tayamum lipakdihi karena eueuhna maun paingkana maka lamun bukti itu tayamum pimahalin eta tetep dina tempat yaglibu anu ngalindih pihi dina mahal naon pakdul mai eueuhna cai aw yastawiya atawa sarua naon pakduhu eueuhna maun eueuhna maun wa adamuhu jeung tegesna teu ayana maun pala i'adata maka teu wajib ngabalikan eta tetep wa ingkana jeung lamun bukti itu tayamum pi mahalin eta tetep dina tempat yaglibu anu ngalindih pihi dina mahal naon wujudul ma'i ayana cai wajabat tah wajib naon al-i'adatu ngabalikan in wujida lamun dipanggihan itu maun qabla dafni dina sameh ngubur mayit pa in wujida maka lamun dipanggihan itu maun ba'dahu dina sabadana itu dafnu palayun basu maka ulah diludang ulah diguludang teh ulah digali deui itu mayit wa in lam yatagoyar jeung najan can barobah itu mayit hilapan bari nyulayan Ibnu Hajar. Kumaha hukumna lamun nyolatan mayit memeh dibungkus menang teu? Menang teu nyolatan mayit memeh dibungkus? Menang anu hukumna makruh pada tadi hareup aya sia teh. Wa tasyihu jeung sah naon as-sholatu nyolatan alaihi ka mayit qabla takminihi dina samemeh ngabungkusna itu mayit ma'al karohati sartana makruh. Wa yusanu jeung disunatkeun naon angtakuna yen bukti naon as-sholatu nyolatan alaihi ka mayit bi masjidin eta tetep di jero masjid. Sunat nyolatan mayit teh dibawa ka masjid. Wa bi salasati supupin jeung kalawan tilu pirang-pirang jajar pa aksaru tuluy leuwih loba. Jadi lamun aya nu rek nyolatan lalaki jeung awewe umpamana kira-kira bisa dijieun tilu jajarkeun lalaki 2 jajar awewe sajajar pokona hitunganna supaya ganjil. Lamun aya umpamana teh pi 4 jajareun jieun 5 we gitu pokona ganjilkeun lihobarin karena hadis ma min abdin teu aya ti hiji hamba muslimin anu Islam ya mutu anu maot ieu abdin muslim payusolli tuluy disolatan ieu abdun tuluy disolatan saha alaihi ieu abdun payusolli tuluy nyolatan alaihi ka abdun naon salah satu supupin punten kitu logatna payusolli tuluy nyolatan alaihi ka abdun saha salah satu supupin tilu pirang-pirang baris illa gupiro kajaba dihampura sahalahu itu abdun wayaskutu jeung gugur naon al fardu kaparduan fardu kifayah maksudna bisolati sobiyi kalawan sol nyolatanana budak al mumayyizi anu hidang walau ma wujudur rijali jeung najan sarta ayana pirang-pirang lalaki li'annahu karna saestuna sobi min jinsihim eta tetep tina jinisna rijal ma kaunil maksudi sarta buktina nu dimaksud minhu tina itu sholatul mayit ad-du'a'u eta ngadu'akeun wa huwa jeung ari ieu sobi aqrabu eta leuwih deukeut ilal ijabati kana diijabah. Wa yaqra'u jeung maca sal musolli jalma anu salat al-Fatihata kana Fatihah ba'da takbirati nasabada takbir al-ula anu kahiji maksudna takbiratul ihram nya wa yajuju jeung meunang naon qiraatuha macana itu Fatihah
ba'da ghairil ula dina sabada takbir salian anu kahiji. Wa yusolli jeung maca sholawat itu musolli ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbirati nasabada takbir as-saniyati anu kadua. Wa aqallu sholati jeung ari pangsaeutikna maca sholawat alai ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta lapad Allahumma sholli ala Muhammadin. Baca. Jalma anu nyalatan mayit maca Fatihah dina sabada takbir nu kahiji. Takbiratul ihram teh nya. Allahu akbar, langsung we. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta eta maca Fatihah teh teu tangtu dina takbir anu kahiji. Teu tangtu dina sabada takbir anu kahiji. Menang-menang wae maca Fatihah dina lian takbir anu kahiji. Kumaha maca doa iftitah heula henteu? Teu kudu maca doa iftitah heula. Daya menyolatan mayit. Tingali gramang sarana wa yaqra'u al-musolli. Qauluhu wa yaqra'u al-musallil Fatihah ay siron kalawan laun. Wa in sholat jeung najan sholat si musolli lailan dina waktu peuting li annaha karena saestuna itu sholat warodat eta kawarid itu sholat kadalika bari saperti itu siron. Wa yusannu jeung disunatkeun naon atawa wudu maca ta'ud heula qablaha dina samemehna Fatihah. Wa ta'minu jeung maca amin ba'daha dina sabadana itu Fatihah. Wa la yusannu jeung teu disunatkeun naon du'aul iftitahi maca doa iftitah. Wala suratu jeung teu disunatkeun maca surat. Li anna sholatal janajati karena saestuna sholat janajah mabniatun eta diadegeun ala takhfifi netepan kana enteng. Wa in sholat jeung najan sholat musolli ala qabrin luhureun kuburan aw ghaibin atawa mayit ghaib alal mu'tamad. Walau ajaja jeung lamun apes musolli anil fatihati dina maca Fatihah ata tah ngadatangkeun musolli bibadaliha kana gagantina itu Fatihah kageriha saperti lian itu Fatihah minas sholawati tina pirang-pirang sholat. Qauluhu ba'da takbiratil ula ay ala sabilil afdol netepan kana jalan leuwih utama kama yukhadu min qouli sarih. Wa yajuju jeung meunang naon qiraatuha macana itu Fatihah ba'da ghairil ula dina sabada lian anu takbir anu kahiji. Pala tata'ayyana maka teu narima tangtu itu Fatihah ba'dal ula dina sabada takbir kahiji. Wa yajuju jeung meunang naon ikhla'uha nyelangna itu ula anha tina itu Fatihah. Wa yadumu jeung ngumpulkeun musolli ha kana itu Fatihah li sholati kana maca sholawat ala nabi ba'da saniyah sabada takbir kadua. Punten mang tadi ihlauha lain nyelang ngosongkeun ana itu ula. Wa juju jeung meunang naon ihlauha ngosongkeun itu ula anha tina Fatihah. Wa yadumu jeung ngumpulkeun musolliha kana Fatihah li sholati kana maca sholawat ala nabi ka nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyatina sabada takbir kadua awali doai atawa ngadoakeun lil mayyiti ba'da salisati dina sabada takbir katilu awayati atawa ngadatangkeun musolli biha kana itu Fatihah ba'da saniyatina sabada
takbir kadua wa du'ai jeung ngaduakeun lil mayyiti ka mayit ba'da salisati nasabada takbir katilu. Wa amar rabi'atu jeung anapun ari takbir kaopat pala yajibu tah eta teu wajib. Ba'da rabi'ati nasabada takbir anu kaopat. Wal farqu jeung ari bedana bainal Fatihah antara Fatihah hae sulam tataayan dina sakira-kira teu narima tangtu ieu Fatihah badal ula nasabada takbir nu kahiji wa ghairiha jeung lian Fatihah. Haesu ta'ayana dan sakira-kira tangtu ieu goer fi mahalihi dina tempatna ieu goer. Patata'ayanu maka narima tangtu naon as-salatu maca shalawat ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniatina sabada takbir kadua wa du'ai jeung ngaduakeun lil mayyiti ka mayit ba'da salisatina sabada takbir katilu. Wa amar rabi'atu jeung anapun ari takbir kaopat pala yajibu tah eta teu wajib ba'dahan sabadana ieu rabi'ah. Naon sayun naon-naon. Anal qasda kana saestuna nu dimaksud bis sholati kalawan maca sholawat alal mayyiti ka mayit as-syafaatu eta syafaat nyuprih pitulung. Wahya jeung ari ieu syafaat hasilatun eta anu hasil biduai ku ngaduakeun lahu ka mayit. Wassalatu jeung ari maca shalawat ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasilatun eta jadi wasilah pelantara liqabulihi kana ditarimana itu doa. Pata'ayyanu maka narima tangtu naon mahaluhuma tempatna itu doa. Doa jeung sholawat al-waridani anu kawarid duanana pihi dina itu mahal anis salafi katampi ti ulama salaf wal khalafi jeung ulama khalaf. Is'aron karena merenyaho bidalika karena itu wasilah bihilapil Fatihah kalawan beda maca Fatihah palam tataayan maka teu narima tangtu itu Fatihah pi mahaliha dina tempatna itu Fatihah. Is'aron karena merenyaho bi anal qiraata kana saestuna baca Fatihah dakhilatun eta anu asup pi hadis salatin na ieu salat. Wa min sama jeung tina kulantaran itu bi anal qiraata dakhilah lam tusannu eta teu disunatkeun piha dina itu salatul mayyit naon as-suratu maca surat ala wa ala kulli halin pala buddha minha jeung netepan kana saban-saban ningkah pala buddha maka misti minha tina itu Fatihah ba'dal ula nasabada takbir anu kahiji au ba'da ghairiha atawa dina sabada lian ula. Qauluhu wa yusalli ala nabi wa yusannu disunatkeun naon salatu maca shalawat alal ali ka keluarga ba'da sholati dina sabada maca shalawat alaihi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yusannu jeung teu disunatkeun huna dina ieu bab dina ieu shalawat naon assalamu maca salam wa yusannu jeung disunatkeun naon maca alhamdulillah qablaha dina sabadana itu qablaha nasamemehna itu sholawat. Qalu wa qalu sholati kahanapna dua jajar sejajar. Wa akmaluha jeung ari pangsampurnana ieu sholawat ba'da tasyahudil akhiri eta tetep dina sabada tasyahud akhir wa huwa jeung ari akmal eta lapad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qalu wa yad'u lil mayyit entosan eta encannya wa yad'u sareng ngaduakeun itu musolli lil mayyiti pikeun mayit ba'da salisati dina sabada takbir anu katilu. Wa aqallu du'ai jeung ari pangsaeutikna ngaduakeun lil mayyiti ka mayit Allahumma ighfir lahu eta lapad Allahumma ighfir lahu.
Allahumma ya Allah igfir muga ngahampura Gusti lahu ka itu mayit. Wa akmaluhu jeung ari kasampurnaanana itu doa mazkurun eta anu dicaritakeun fi qaulil musannifi dina dawuhan musannif fi ba'di nusahil matni anu tetep dina sawareh pirang-pirang salinan matan. Wa huwa jeung ari itu akmal Allahumma inna hadza eta lapad Allahumma inna hadza Allahumma ya Allah inna hadza saestuna ieu mayit abduka eta hamba Gusti wa bnu abdika jeung anak dua hamba Gusti kharaja anu kaluar ieu mayit min ruhid dunya tina kahirupan dunia wasi'atiha jeung tina lebarna ieu dunia wa mahbubihi jeung anu dipika cinta ku ieu mayit wa mahbubuhu jeung ari anu dipika cinta ku ieu mayit wa ahibbauhu jeung pirang-pirang kakasihna ieu mayit piha eta tetep di itu dunia ila zulmatil qabri menuju kana poekna alam kubur wa ma jeung kana perkara huwa anu ari mayit lakihi eta nepungan atawa manggihan itu mayit hi kana emak ka ayas hada seperti yen nyaksi itu mayit an kana saestuna kalakuan la ilaha eta teh di pangeran eta tetep ilah anta kajaba Gusti wahdaka bari wungkul atawa sahiji Gusti la syarika teh nu ngarencangan eta tetep laka ka Gusti wa anna Muhammadan sareng saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduka eta hamba Gusti wa rasuluka jeung utusan Gusti. Wa anta sareng ari Gusti a'lamu eta uninga bihi kaitu mayit. Minna ti abdi sadaya. Allahumma ya Allah annahu saestuna itu mayit najala eta datang ieu mayit najala datang dirinya bika ka Gusti wa angta bari ari Gusti khairu mangzulin eta pangsae-saena anu didatangan bihi ku itu mayit wa asbaha jeung jadi itu mayit pakiron eta anu butuh ila rahmatika kana rahmat Gusti wa angta sareng ari Gusti goniun eta anu sugih an azabihi tina min an azabihi tina nyiksa ka itu mayit wa qad ji'na jeung nyata datang abdi sadaya ka Gusti ragibina bari anu ngarep-ngarep kabeh ilaika ka Gusti syupa'a karena nyapaatan lahu kaitu mayit Allahumma ya Allah ingkana lamun bukti tu mayit muhsinan eta anu ahli alus fazid maka mugi nambih-nambih Gusti pi ihsanihi dina kaalusanana itu mayit wa ingkana jeung lamun bukti tu mayit musian eta anu goreng ahli doraka patajawaj maka muga ngabales Gusti anhu itu mayit puntennya lepat patajawaj maka muga ngahampura Gusti ngahampura anhu itu mayit walaki jeung muga nepangan Gusti hi kaitu mayit birahmatika kalawan rahmat Gusti ridhoka kana ridho Gusti waki jeung muga ngaraksa Gusti hi kaitu mayit fitnatal qabri kana fitnah kubur
wa adza bahu jeung kana siksa itu kubur, wabsah jeung muga ngalegakeun Gusti lahu ka itu mayit fi qabrihi dina jero kuburna itu mayit, wajapi jeung muga ngarenggangkeun Gusti al ardo kana bumi anjan baihi tina gigir dua na itu mayit, walaki jeung muga nepungkeun Gusti hu ka itu mayit birahmatika kalawan rahmat Gusti al amna kana salamet min azabika tina siksa Gusti, hatta tab'asu nepika ngahudangkeun Gusti hu ka itu mayit amanan bari anu salamet ila jannatika nepika surga Gusti birahmatika kalawan rahmat Gusti. Ya arhamar rahimina haidat anu pang asih-asihna anu asih kabeh. Wa yaqulu jeung maca itu musolli jalma nu salat mayit ya. Pirabiati dina takbir anu kaopat kana lapad Allahumma la tahrimna. Ya Allah la tahrim. Muga ulah ngahalang Gusti na ka abdi sadaya ajrohu kana ganjaran itu mayit, wala ajrohu kana ganjaran nyolatan itu mayit, wala tapti jeung muga ulah mitnah Gusti na ka abdi sadaya ba'dahu dina sabada mautna itu mayit, wagfir sareng muga ngahampura Gusti lana ka abdi sadaya walahu sareng ka itu mayit. Beres takbir kadua maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuluy takbir katilu maca doa ngaduakeun ka mayit. Doana nu paling ponok Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Di dieu mah cukup Allahumma ighfir lahu hungkul. Lamun mayitna awewe lalaki. Tapi lamun mayitna awewe Allahumma ighfir laha tinggal ganti domirna. Doa anu panjang nama eta dihanap Allahumma inna hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa si'atiha wa mahbubuhu wa hibba'uhu piha ila zulmatil qabri jeung saterusna lah. Tinggal sarahna halaman 252. Panghanapna pisan aya wal muradu. Wal muradu jeung ari nu dimaksud bi mahbubihi kulapad mahbubihi man eta jalma yuhibbu anu mika cinta hu ka man saha al mayyitu mayit wa bi ahibbaihi jeung ari anu dimaksud kulapad ahibbaihi man eta jalma yuhibbu anu mika cinta man al mayyita ka mayit. Eta mahbub. Mahbub teh tarkibna jadi mubtada. Ahibbauhu atap kana mahbub khobarna pihak. Tadi ruhud dunya min ruhid dunya macana menang dua jalan, menang ruhid dunya, menang rauhid dunya. Tingali sarahna we. Terus kahanapna dua jajar qauluhu wa ma huwa lakihi ay wa ilal ladhi huwa wa lakihi minal ahwali wa ghairiha. Minal ahwali nyatana tina pirang-pirang pakewuh wa ghairiha jeung lian ieu ahwal. Pal aula maka nu leuwih utama ka fitnatil qabri eta saperti fitnah kubur. Hatta kila sehingga dicaritakeun naon lapad inna syaitana. Saestuna setan yaqudu eta diuk ieu setan pijani bil qabri digigireun kuburan.
ingda qaulil malakaini dina nalika ngucapna dua malaikat kana lapad man rabbuka payasiru maka ngisarahan itu setan ilaihi kaitu mayit bi an ana kana saestuna kuring cek setan eta pangeran gitu. Payat ba'u maka nuturkeun anut hu kaitu setan saal munafiku jalma munafik liu azaba supaya yang disiksa itu munafik dunaman teu jalma yatba'u anu yasbutu anu tetep hu ka man naon Allahu lapad Allah Allahu Rabbi jawabanana jawaban tina man rabbuka nu munafik menuturkeun setan pangerana bil qauli sabit bil qauli kalawan ucapan as-sabiti anu tetep wal wasaniatu jeung ari nu kadua nu kahijina tadi tuh pal ula kapitnatil qabri wasaniatu jeung nu kaduana kal jajai eta saperti pembalasan alal amali kana amal in khairan takdirna ingkana al amalu khairan fa khairun lamun bukti itu amal eta alus fa khairun maka ari balasanana eta alus wa in syarron jeung lamun bukti itu amal eta goreng fa syarrun maka ari balasanana eta goreng ya nu dina bet wa yahdipunaha wa yubkunal hubar wa badain walau kasiron dastahar palabdu makari ucapan yatana walu eta ngarawat ya lafdu makana perkara yalqa anu nepungan ieu ma hukamayit fil qabri dina jero kubur wa ma jeung perkara ba'dahu nasabana qabri. Teraskeun wa yusallimu jeung aweh salam sal musolli jalma nu salat ba'da takbirati nasabada takbir ar-rabi'ati nu kaopat wassalamu jeung ari maca salam huna dina ieu salat mayit kasalami eta saperti maca salam fi salati gairil janajati dina salat salian salat janajah fi kaifiyatihi dina tata carana itu salam wa adadihi jeung bilanganana itu salam lakin yustahabu tetapi na disunatkeun naon ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuh nambahan lapad wa rahmatullahi wa barakatuh wa yudpanu sabada takbir anu kaopat maca doa anu tadi teh nya Allahumma la tahrimna ajrahu menang dibaca Allahumma la tuhrimna ajrahu menang patah menang domah tinggal digera sarahna qauluhu Allahumma la tahrimna bipati ta'i kalawan patah ta'na wa dhamiha jeung domahna itu ta jadi menang la tahrimna menang la tuhrimna min haramahu tina lapad haramahu wa ahromahu jeung lapad ahromahu wal aula jeung ari nu leuwih utama wal aula jeung ari anu kahiji absahu eta leuwih pasehat jadi alus kana dibaca Allahumma la tahrimna wa qauluhu ajrahu ay ajras sholati tegasna ganjaran salat alaika mayit wa ajral musibati jeung ganjaran musibah bihi kaitu mayit Painal muslimina maka saestuna jalma muslim kal udwi eta seperti anggota al-wahidi anu sahiji. Idastaka di mana-mana ngarasa pilara sahaba duhu sawarehna itu udwi istaka tah ngarasa pilara naon kuluhu sakabehna itu udwi. Balikan deui sabada takbir kaopat maca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wala tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Tuluy aweh salam tah dina aweh salamna
tata carana teh teu beda sapertikeun salat anu biasa. Dina bilanganana sarua di 2 kali. Ngan dina salat janazah mah sunnah dina salamna teh ditambahan ku lapad warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngali dina qauluhu assalam tuluyan nu bieu. Huna aya fi sholatil janazati tegasna salat janazah. Qauluhu fi kaifatihi kaltifatihi bitaslimatil ula dina aweh salam nu kahiji ala yaminihi aya kaltifatihi saperti ngalieukna jalma musolli bitaslimati dina salam al ula anu kahiji ala yaminihi ka belah katuhu jalma. Wa pisaniati jeung dina salam anu kadua ala yasari ka belah kenca jalma. Wa qauluhu wa adadihi aya kaunu tegasna buktina salam taslimataini eta 2 salaman. Lakinil ula tatapina ari salam nu kahiji wajibatun eta wajib. Wasaniatu jeung ari salam nu kadua mandubatun eta sunat disunatkeun. Kama seperti perkara fi sholati gairil janazah anu tetep mah dina salian salat janazah.